Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawat walladzi amarna bi an na'malas shalihat litakuna nafi'atan lina fil hamati wa ba'dal mamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ahlil fadli wal karamat. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, urang ayeuna aya dina alam pangwangunan. Di mana-mana urang nyaksian jalma-jalma nafsu kana pangwangunan. Lain di kota, tapi di kampung oge sarua. Aya nu ngabangun imah, aya nu mun toko, kantor, masjid, madrasah jeung sajabana. Keur ngabangun eta gedong perlu pandemen anu kuat jeung hebat. Lamun henteu pasti bakal babari runtuhna. Kacidapeusin atohna urang nyaksikeun pangwangunan anu sakitu cepetna. Ngan hanjakalna urang dina ngawangun akhlak kacida pisan mundurna. Padahal ngawangun rohani oge kaasup penting pisan. Lamun para insinyur ngabangun gedong, kantor, jembatan jeung sajabana, maka ulama anu ngawangun jalma-jalma atawa manusia-manusia anu arek ngeusian eta gedong-gedong, kantor jeung anu bakal liwat dina eta jalan. Sabab naon hartina kantor gedong aralus ari pangeusina manusia-manusia anu teu aya akhlakna, manusia anu teu beres, teu jujur, tukang hianat Jadi bangun rohani ieu memang penting pisan.